Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Irodatuka ari mikarepna anjeun ayyuhal muridu he eling-eling jalma anu ngarepkeun usul ka Allah khilafama dina nyulayaan perkara arodahu nu ngarepkeun kana itu umat saha maulaka pangeran anjeun eta latadri teu maedahkeun itu irodatuka naf'an kana manfaat mikarep anjeun teh kana hiji perkara anu teu sesuai jeung karep Allah teu manfaat yanahu karena senyana kalakuan sareng tingkah eta tidak kana di mana-mana kabuktian naon sawabikul himami pirang-pirang cita-cita anu tarari ai al himamu tegasna pirang-pirang cita-cita as-sawabiku anu tarari ai syariatut taksiri tegasna gampangna nafakan bil asya'i dina pirang-pirang perkara wahia ta ari itu syariatun atau sawabikul himan kadinya eta qawiyun nafsi kakuatan nafsu allati anu tanfa'ilu narima kapigawe an hatina itu lati naon al asya'u pirang-pirang perkara wa takunu jeung kabuktian lil wali eta tetep kawali naon karomatun karamat yuqalu diucapkeun naon fa'ala geus migawe itu si wali kadagaan anu bihimmatihi kalawan cita-citana itu wali ida wajaha di mana-mana madhab wali kana itu himmah ilaihi kana itu dah pawujida mangka dipagikeun itu dah dina nalika wali tengah poe keur halodo tuluy wali teh sasauran hujan sia berat ke hujan tah lain pedah wali butuh hujan eta wali butuh hujan sarua jeung perkara nu ditahsis ku Allah lain ku kakuatan wali nu bodoh nyangkana ku wali mah disuruh kita hujan keur halodo ge padahal mah teu menya Allah kajuru laku ku bahasa wali atau bukan kena wali jeung Allah gitu kan entah ketika de sawabikul iman la tahruku aswaral ada moal malin biasa mising cek rasul hujan langsung hujan kadi ulah boga sangka tadi nama Allah terek ngahalokeun ngan kulantar Nabi Muhammad dibutuh hujan kapaksa we aya hujan lain kitu kan. Jadi bahasa Rasulullah aku jeung takdir Allah tak kitu. Dan Rasul ge agar makhluk Allah ulah kena Rasul teh mulia jigana Allah teh kumaha Rasul henteu anggar Rasul kumaha Allah. Ulah salah akidah kan ya. Wali beri jeung teu kalian ti wali kasahiri seperti tukang sihir wal ini jeung tukang nyatakeun
teh sahir jeung ain atawana lain ti wali akrab jeung kahin lain ahli sihir sok aya lain bejan disarang musim hujan rek hajar tuh panggil cenah dukun ngawurkeun uyah we kana suhunan orang hujan teh tuh dukun menyak Allah rek dukun ingat Lahir mewujudatna eta dukun ngawurkeun uyah kana suhunan Allah ditanjis kodi nyata yen di poe eta teh hujan teh jam 2 eureun lain beda dituju ku wali da wali nage nyebutkeun eureun atawana ahli sihir ngawurkeun aya di ditu ahli sihir ngawurkeun naon ngawurkeun uyah cek Allah ayeuna eureunkeun jam 2 teh kana hujan lamun teu dieureunkeun ku Allah ahli sihir ngawurkeun hujan ngawurkeun uyah hujan terus tapi cek nu bodoh mah nyangkana teh tuh hujan teh taruh ka ahli sihir mah kita eureun eta naon nah ihanatun ahli ihana pikeun ahli sihir mah ihana atawa pikeun ain tadi mah karoma ihana teh kahinaan dihinakeun ku Allah dicumpuran teh dihinaan hinakeun latar kailun teh dari maka pigawe anatina itu latina al asya'u bila-bila perkara illa bi takdirillahi ta'ala an kalawan takdir Allah bahwa wilayah takdir Allah itu kabeh ge kumaha Allah rek wali rek tukang sihir eueun nampakan ayat ini atau kalawan idin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini tegasna kalawan idin Allah idin Allah teh idin moal ieu anu taluk kasalian ti Allah makhluk talukna ka Allah taat ka bae kalau isa hujan taat ka ahli sihir teh eta teh ruksak akibatna kahimati seperti cita-cita kahimatika seperti cita-cita anjeun kalau palihimamu mangka ari cita-cita gue harus sawabiki anu tetarari kahimatika seperti cita-cita anja ayyuhal muridu kali mengharapkan usul kamu la asaro ta'ayat kapakna laha diterima eta min babi Allah tinabab anu leuwih utama mau cita-cita lu mana lu tarik ke dengan berat takdir Allah mau cita-cita lu sana tapi ada maka tetap dina ieu kaul tabriduna bil hirsi ari lisan seuneu kasamsram hirsu teh kasamsram kadedemes zaman hirsu mah panas teh mata kalau jalma kadedemes kana harta hate teh panas ciri panas teh pancing emosi gede amal teh amal lah jalma teh amal gede amal eta teh kadedemes kana dunya hirsu nu tiis mah moal hatena tiis ieu mah zuhud maka pahancing moal letak cirina hate ma'rifat mah para gampang kapancing emosi. Nah, ciri ahli marifat. Namun jalma sedikit amok, akan ciri nyawa Allah. Nyawa Allah ya ciri ahli marifat. Ciri ahli marifat mah hatena suhu. Hiji kan. Jadi tiis hatena.
Dua, tangannya lebar, gerehan. Katilu obrolanana lembut, tapi kajadian batur itu ciri alimanipad. Jalma nu ngomong nasuk janji pikir batur, ciri itu nyawa Allah. Ciri alimanipad, tara gampang serampangan menyalahkan orang lain. Begitu. Jadi tak gampang nyalahkan batur, ia bersetik-setik, batur itu salah. Di tengah jalan dia nyarekan tubuh-tubuh kadirina, malah kenyalahkan batur habis air salah. Jadi namun ayat penyarek batur, bahasa korek di batur dijadikan dan introspeksi diri, kata ciri alimanipad. Hati-hati air lawaku bah, gini air menyarekan tubuh-tubuh. Bahwa aing teh bijaksana nu teu nyaho tah alimanipad. Lain batur nyarekan teh rampung langsung kepancing emosi aing teu boga salah. Eta ciri alimanipad. Tara gampang serampangan menyalahkan orang lain. Ciri alimanipad menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Lain perkara penting urusan dunia mah sekali manipad. Yang malingin anak hayam jam 5 sholat maghrib jam 8 saja. Dianggap penting urusan dunia. Sholat di masjid senang leungit aing mah halus ya. Ini geus leungit kawan neangan menyambut edan. Geus cek alimanipad mah rezekina senang pikeun kuring nu dibeli kukur teh nepi ka dieu di catatan kolom ngobrol Allah. Eta ka ditu nama bagian batur begitu. Ca baca teh tadi apa? Teu kudu rieu geus bagian ingna kan sakieu ya. Makanya kagak tilu poe dibeli. Sepatu teh buatan Itali dia kan. Menang 10 juta leungit. Bagian ayeuna nanti lu poe di kolom ngobrol deui itu. Wah bisa udah berangkat di Allah. Aing merek minta ajimah ka ajingan kana awet cenah. Moal bakal berarti. Adanya eta ciri ahli aku. Ya jangan segala ge aya cirina di dunia mah. Hari lalaki aya cirina mah. Sok bingung mana eta lalaki awewe. Misi dicukurna kuasa lalaki ge. Awewe mah awewe sakitu. Coba lagi aingnya nyaho awewe gitu. Da cirina kan. Bener. Nyaho mana ciri awewe? Kan coba buka awewe saja. Lalaki misi make baju kabaya ge. Ari keur Agustus sok aya make baju kabaya gitu. Aingnya nyaho lalaki itu. Ulah jauh-jauh. Jangan mana buka duit, jangan lupa buka duit, cirina. Ya sok. Jangan mana buka duit, jangan lupa buka. Padahal mesti kawajak ke duit nama kis yang itu. Ayah oh ya duit itu tidak besar. Tapi na ATM ya 2 miliar ya beda. Kicau lagi beda, buka duit yang itu gampang. Itu kudu ribut. Tak kalau nggak ya pimpinan tuh menentatan, tuh kudu ditanya, buka belakon, tuh kudu sih. Kicau lagi beda, buka duit yang itu. Hari ayam ini kata kau yang benar, kicau lagi mana? Di dunia kau makrifat kelinahan teh, aja ciri karena doa itu makrifat. Ciri jama makrifatnya, bukan aku tautan. Penyisiran kulitnya penuh debu, ciri ahli marifat. Aduh berlipat, aing, heran aing mani jadi buat tiru kaki semua. Eta ciri ahli marifat.
Saha cek Rasul yang jauh gitu. Cek Rasul kulitna pinuh debu. Bajuna pinuh tatamalan. Nah, eta ciri alim manipah. Mun nanyaan ka awewe teh anu ngarah, itu bukan duit. Ah gitu. Lamun rek datang ka pejabat tak diberi izin, da bujil. Eta ciri alim manipah. Aduh, aing kudu neangan alim manipah tuh gitu. Geuning Imam Ghazali ge sapatuna heran. Atuh lain bahasa. Atuh lagi logatan harfiah takwil mana natuka buuk kabut-kabutan para merhatikeun perkara dohir dina diri ngutamakeun kalakuan hate cing anu manfaat sia mah ribu kelecil ari hate jabri lamun buuk mah memang saminggu teh dicukur teh da aya bekasnya dicukur deui kan hate jabri teh diurus gitu. Matak batur mah utamakeun tingkah hate ahli manfaat gitu. Cenah teu boga duit kere tadi itu boga duit hatena tara belang-belang kana duit gitu. Mun boga dunia teh tara teh ngalaga. Sia mau boga duit teh pake ngalaga kopaya akhirat. Baju alus lain, ari sedekah sama di masjid sabsaeran. Betul lain. Siti Fatimah mah acukna 14 tatamalanana. Nah lamun sedekah ka fakir miskin 100 dirham. Ari urang mah baju jas. Sarung samarena 4 juta. Sodako 50 perak kontrak. Tak itu ngamanana lain neangan buat orang di jalan autan teh waliullah. Lain itu salah. Buuk kabut-kabutan baju tatamalan tara ngalaga mending keneh meresan hate aya jeung meresan awak. Kadang-kadang teu kaburu meresan awak. Ya pemikiran baju hati jadi urus baju mah bingung ya berem bingung ke koneng hari hati tapi baju mana naon baju na hati dilaju itikor nah gitu hati rasa hina jeung rasa butuh ka rasa hina di hadapan Allah butuh ka Allah tak eta pakaian hati. Jadi lamun dina hate sombong teh teu dibaju batu teh. Tah kitu ngartianna. Entak lamun ngartian hadis secara welena kacau ilmu. Eta dina hadis Rasul terangkeun ahli surga buukna aut-autan. Teu marifat mah ka surga gitu. Eta teh ahli marifat. Salah kitu ngurus awak teu ngan utamakeun hate urus. Berangnya sok boga awak teh diurus 5 tahun we kuku tong dikeuretan 5 tahun meureun jiga maung mah buuk tong dicukuran jiga naon kira-kira boga kumis janggot tong dicukuran 5 tahun nemane sok tong mandi 5 tahun meureun kaos lalai padahal betul teu ngurus awak 5 tahun jika jurinya boga awak boga hate geus 20 tahun teu diurus teu dijaga ku dikir teu dipapaesan ku naon ku amal soleh ku akhlak halus eueuh sobat nah hate teh eueuh juhud rek juhud teh diurus boga hate teh rek hirsu hate 90 tahun teu diurus kurang pantes hatena ge jadi sayang juri mikir lagi juga juri pantes tu bisa menjawab benar kan tak diurus ya gitu
hirsuk teh kadedemes panas katanya. Supaya di zaman mana deketan panas. Ayo deket jeung saya panas lah itu. Mata sifat surga, sifat neraka aya di jalma. Jalma anu kasifatan sifat surga. Lamun batur keur langsa teu boga duit ngomong jeung urang cager. Aing mah ngomong jeung jalma ieu tiis teh. Bergaul jeung jalma ieu mah teh tiis. Eta sifatan surga. Ya mah aya jalma didugutan kurang ngomong boga jeung sagala teh. Jadi kana hate mata panas. Eta jelema sifatan neraka eta. Mata manusia mah miniatur makhluk. Itu lamun hayang ningali Indonesia sakabehna ke teman mini. Lamun hayang ningali makhluk kabeh manusia engko sifat malaikat aya di manusia. Sifat langit aya di manusia. Langit sok ngahujanan. Ari hujan tina taneuh teh ti langit. Di langit tah. Jelema ge aya sifat langit. Namun selalu mere ilmu ka jelema teh. Ta eta sifatan langit. Eta jalma omonganna nu keur bingung jadi leungit bingungna, nu hirsuk jadi syuhur. Tiis betah aya deukeut jeung jalma eta sifatan surga eta di jalma eta. Sifatan tangkal kain, sifatan maung, sifatan monyet di jalma aya. Sifatan ajab, sifatan anjing di jalma. Sok aya lieu. Jalma teh sok cacerokot kana harta batur eta sifatan anjing. Mata kalau maneh boga pamajikan istihoroh ada datang anjing. Masalah eta matre. Pokoknya kau ribu sih. Anjing cacerokot kita kira dompet teh bayar duit. Juga. Kowe tahu we. Lamun aya sifatan monyet eta keur diistihorohan monyet nu datang. Oh, awewe rakus teh. Jadi salah kita teh menang wajib aing we. Mun lega usaha ping dirampas pawe kabeh. Eta sifatan monyet teh. Kalau di istihorohan teh monyet begitu. Sifatan babi aya. Jare kawin kangaran si anu di istihorohan babi nu datang. Insyaallah geus habis kawin ka maneh nyawa wedor awewe teh loba lalakina gitu. Sifatan babi begitu kan. Kita perlu mengingatkan Allah. Ulah canggih siapa yang resep kawin besok berapa ribu. Istihoroh minta alamat Allah. Aya di manusia komplit kabeh. Tak lamun hayang apal sakabeh makhluk, kumaha sok teu leumah eta manusia aya di manusia kabeh. Aya pas malaikat manusia aya. Oh. Aya. Saha malaikat tukang tobat. Mun tiba kana dosa tobat, tiba kana dosa tobat. Yen salah kau baturan saeutik inget dosa minta dihampura. Itu sifatan malaikat. Makrifat ka Allah itu sifatan malaikat. Si ieu mah bahwa makrifat di jalma teh upamana. Tah eta teh urang sifatan malaikat. Maka di mana lahir jalma ya dibarengan ku tilu ruh. Hiji ruh kajinan, dua ruh kamanusiaan, tilu ruh kamalaikatan. Mata sunat di adanan belah katuhu di komatan belah kenca. Eta teh hakikat nama minta tulung ka Allah supaya ieu budak teh nu jadi pamimpin dina hidupna ruh kamalaikatan, ulah ruh kajinan, ulah ruh kamanusiaan. Lamun eta orang anu jadi pamimpinna ruh kamalaikatan, eta jelema teh eta budak calon waliullah. Sifatan hate makrifat teh sifatan malaikat. Kabeh di jelema aya.
tak ari adan keur budak teh ulah janji jelema aya adan. Aya jelema liwat mah adanan di budak bayi kakara lahir. Salat nage. Salat maju kita adan atuh teu nyingkir-nyingkir kalah rawuh setan di adan. Padahal adan teh nyingkirkeun setan. Jadi ada kata Gusti ulah kajinan kewasaan kemalikatan teh hirup udah pemimpin lamun menjadi pemimpin kajinan eta jelema bakal jadi tukang yang kaonaran di dunia sakapung juga monyet sakapung juga babi lamun ge eta aya nu hiji-hiji aya nu diborong kabeh monyet ongkos eta babi ongkos anjing ongkos ruh kajinan itu merupakan ruh satu. Jadi jika satu supaya lain bahasa siapa jelema teh jika jelema suka satu. Nah eta ruh kajinan. Mun kemanusiaan seperti manusia biasa, kailungnya manusia Pak. Jadi lamun jalma teu makrifat nganeangan manfaat. Jadi ari manusia mah bisa milih mana manfaat mana enggak bisa tapi hatena teu makrifat sok jalma tara salat tapi nyaangeun ka ilmu mere duit sok ta eta manusia biasa ngan lain ruh kemalikatan ngan lamun jalma makrifat ta eta ruh kemalikatan mata aya bahasa pingpin hirup aya jalma dunia akhirat pingpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah. Namun tiba karena salah tobat itu diterima. Pas malaikat tara salah. Mata jelma yang tara salah mana? Nu tobat tina dosana, bari tobatna diterima Allah. Eta jelma tara dosa, kawas malaikat tara dosa. Jawabna makrifat. Al-mustaqilati anu untak-untaban kawasiono budak hirsu dina hate teh untak-untakan seueur panas rasa jangan hubud dunia panas teh tak ciri hubud dunia materi amat sok diganggu saperak we hartana ku urang edan dak muntah-muntahan seueur. Ari batur mah tiis. Aya guru cek pamajikanana teh cenah. Ya para lonte tong dituna sisi jalan. Coba bisa anu maling. Kudu ka mana tuh lampihkeun hees. Nu jauh ka mamah. Moal di dia mah sampai ngumpul malah yang maling. Kita pasti bisa kan? Padahal secara kemanusiaan mah tuh di jalan kan butuh maling. Itu mah pasti bisa. Lah mulai nyokot di kalau ngobrol maling bagian lain saja di body baik. Gitu kan? Tiis kan zuhud. Tu siun-siun teuing leungit ku batur teh. Pana ya rezeki makhluk jeung pun ngarti. Makhluk mana dimiliki orang, tapi lain bagian orang. Nah gitu. Makmur bagian orang mah bahwa di orang kayak makmur mah. Kan kurangnya para mentu di abdi nyokot ayah ya sesak dulu deui. Oh ada rezeki makhluk batur makmur orang. Kudu deui. Eta balas tiis. Muncul kurang mah hari bagian batur masalah. Sawabi kulima mendatang pulas di Allah ieu teh bagian kuring 7 meuli 10 leungit 3 gitu. Tekarkeun dina hate dalin bagian kuring. Lamun butuh 10 isuk meuli deui gitu. Wah, mulai nyokot 10. Ari eta isuk leungit itu rameuna. Cek istrina teh. Tuh cenah leungit cenah
Itu diampikeun, ngampikeun ka mana kalau sakieu aya kudu diampihan ku aing ka imah. Kira aku nunda di mana geus buku di leuweung ge teh. Nerapkeun cairan pacar bencana. Oh, leungit cenah. Leungit paling salah batur. Salah urang, batur butuh, urang boga, urang teh hidang mere. Maka batur teh nyokot hidang geus didokeun. Ka teh iswa. Kumaha urang meuli deui duit teh aya keneh di urang. Urang mah edan hirsu we. Tuh, bedana kitu jamaah anu zuhud jeung anu hirsu, amak-amakan diganggu saeutik keadaan. Padahal anu leungit nu loba can seutik. Cek Imam Ali tong kada lemes ku dunya mah bagian keur urang saeutik. Ah kitu. Eta mah untung loba 3 leungit tujuannya. Teh kitu. Mata teu nanya. Bikol bihi dina hatena itu si murid dikerjakan deukeut. Sunu untab-untaban dina hate. Eta hirsu. Hatta yukhayyala sehingga dihayalkeun lahu itu si murid naun anna dalika syai'a saknya itu perkara eta taqwiyadihi turun kana leungeunna itu si wali atau si sah si kahir atawana ka muridna teu naon yudrikuan memangihan itu si murid bukan itu lama halata tingkah pasti sehingga dihayalkeun naon perkara kumaha aing cepenena duit aing dibelikeun kumaha aing padahal teu duit ti Allah anu ngataur lagi Allah rek dibelikeun ku urang kalah leungit dari bagian urang terus ingat ari cek urang merasaan keur aing kabeh kumaha aing ka mana wae henteu geus disetelkeun ieu 100 juta teh keur meuli anu moal hiwang urang marasaan teh kumaha urang dituan lama halata tinggal pas wal ilobatnya juga ilobat bikoli dina nuhan kiai muslim sawabikul 58 sawabikul 5 eltamil ilobat isifati tina ilobat sifat ilal mausufi kana mausuf ilobat sifat kana mausuf. Jadi dibalik nama al-himamus sawabi. Nah idopat eta teh lain sawabi kulimam ngan macana sawabi kulimam. Makna nama al-himamus sawabi gitu. Idopat sifat kana mausuf. Kama seperti perkara akororo harus tetap itu mah. Wa fi qawli jeung dina dawuhan Kiai Musoni aswarul akhdar lapan aswarul akhdar eta min idobatul musabbah be tina idobat musabbah be lil musabbah kana musabbah aswarul akhdar idobat musabbah be kana musabbah sawabi kulima idobat sifat kana mausuf caritakeun kalimah pemakalan tulingan dawuh Kiai Musoni ari kudu ngareureukeun anjeun atapiro kana takbir ari nafsaka mina takbir ari kudu ngareureukeun anjeun nafsaka kana diri anjeun kana hate maksudnya ayyuhal muridu ari anu ngareureukeun surga mina takbir tina atur di amri dunya kana urusan dunia anjeun rereukeun hate anjeun dina dunia anjeun ya hikmah ka opat cirian hikmah ibnu atailah ka opat rereukeun hate teh ulah deulung ngatur tak kitu
Panah urang atas sama tulis, ibu gadis 10.000, kemudian rokok saya, beli beas, kemudian anu sama tuh. Atau atur-atur usaha ke Jakarta yang menang kieu menang duit jadi imah jalan kalah capek duit lagi can aya geus diatur ti ayeuna. Geus dengan duit mah duit tadi itu niat ibadah. Ku kasar untung ditasawufkeun di jalan Allah. Namun tasawuf jalan Allah naon wae. Rek imam, rek kebiayaan budak, rek kolon, mah kewe. Cukup diatur-atur. Tasawuf mesti ingat ya, Allah geus ngatur karena dunia mendatang ka urang. Teu kudu ngatur deui urang mah, geus capek. Ngatur kan geus diatur ku Allah. Moal teu ngaturan urang mah, nu kajadian mah pengaturan Allah kan. Cek mana ieu keur nu disupro aya 10.000 deui. Ieu teh 50 juta deui teh keur meuli motor. Cek Allah di catatan aing lain 50 juta deui mah leungit na mobil sia keur pipit salat. Ditulak kunci mobil dibobok mobilna teh dicopot. Kejadian itu diatur ku urang. Ada nu terjadi mah diatur ku Allah. Maka sih ingat, saya kudu ma'huwa kainun fi waqti. Segala sesuatu akan terjadi pada waktunya. Nah, oke, ketika geus demikian waktunya mah kejadian saya mau bisa ditahan. Sih ingat, tak Allah mengatur lain urang. Allah geus ngatur ka urang. Lantaran ku Allah geus diatur, da teu aturan urang teh nu kejadian mah aturan Allah. Nu terjadi nu tanjis ka alam dunia ieu perkara anu sesuai jeung catatan kudu mubrom Allah. Jadi hayang mung teu guna urang. Rek hayang rek mung teu guna teu nampakan. Mung teu bisa ngalangan, hayang teu bisa narik-narik, teu guna, ari diri unggul, hayang anu, alayong, di kodong-kodong aku capek unggul, tetap jalan tukang ngawaham jeung hana capek, tapi jalan anu takdir ka Allah mah hampir. Pasrah karena pengaturan Allah. Duit 10 juta dipisahkan. Yakin aing Allah geus ngatur ngan aing teh nyaho kana aturan Allah di kodong ngobrol teh. Ieu teh keur uing kabeh kitu nya atau aya bagian toha ieu kan. Para jauh teh bapak jami jeung duit deui aing boga duit di kamari sebagianna ieu teh keur bapak. Kalau aing teu mikir ka bapak teh doraka ieu teh anak mampu tapi kalau tribu teu mentuan. Oh kan dieu ikeun. Sabarapa butuhna? 200 malah ieu ongkos mobilna jadi 300. Ieu kendaraanna jadi 400, makanya butuh 200 ieu. Ayo 400 ukuran. 10 juta teh ke bapak aing 400. Jadi urang tinggal ngabandungan di rendah Allah. Cik Allah ngasih duit kersaha. Leungit di masjid sesana teh jadi dalam urang. Itu kudu bangsa sorry mah aing ditenen. Ari uing naon bagianna mun sobar sia ya ku Allah diganti 100 pikal. Leungit 10 juta kali 100 seberapa? Lamun 10 juta kali 100 seberapa? 1 juta juta. 1000 juta kali 1000 juta seberapa? 1 miliar. Eta kalah ceuri cek Allah teh ku aing sia leungit teh digantian syarat sia sobar. Ku kulutus kalau yang dukun, tulus digantian 1 miliar. Da urang
dengan tenincak di nasib. Padahal segala mencoba. Ingat, dia 10 juta ku Allah didamal datang ke kuring, catatan di kolom ngobrol dan ke kuring. Meureun Gusti, itu mau dipakai ku abdi mah teu berkah jadi goreng abdina. Abdi kira teu aya di barokah. Jadi teu bingung lagi teh. Ku Allah disalamatkeun ulah ngadahar perkara teu barokah. Gitu. Jadi husnudzon ka Allah. Riweuh dari hari teh usaha bulan hareup. Aduh, untung menang samiliar. Da mikirna teh lain kieu, nu leungit bari totek Allah digantian samiliar, lain kitu mikirna. Da jalma kana demes teh akhir sun tadi. Tuh aing aya samiliar, mun jeung 10 juta nu leungit mah jadi samiliar 10 juta. Cek Allah teh goblok sih teh buku digantian ku aing sia teh sobar. Kalau ka dihiji-hijikeun ka ditu dasar kana demes sama ieu. Nah gitu nak. Jadi jalma makrifat aja bisa berpikir positif. Dia bagus pukul leungit yang jadi hate. Maka dia dalam bulu maju ya. Aing teh 3 bulan digawe. Atuh kalau berkit nyeri atuh. Ulah belajar. Tentang Allah leungit bicara ku Allah. Amun urang sobat yakin digantian Allah. Kudu lebih gitu. Nah, bingung, bisa mikir benar. Jadi, maka kalau menjaga makrifat lah, mau bingung urusan. Tak iya teh keluar ngatur-ngatur teh karena urusan dunia kan. Tapi lamun urusan agama mah kudu diatur-atur. Aing keur budak kudu ngaji, ngalah di mana-mana aing geus bisa sholat. Ari balik 15 tahun ngaji di muda. Sholat rukun, sholat apal, batal sholat apal, mesti persiapan di dia. Kudu tak urusan agama mah kudu kitu dirancang. Namun sebabna Allah marentah agama maka urang ari urusan dunia mah ditanggung ku Allah kan. Ari ditanggung digawe, ari dititah tinggal deui mah. Itu hitung jalma tahlil, ngadege di dalam kolom tanah, ajengan telah belum malas di dapur jeung boga iman. Ari santri tahlil jadi pimpin. Pinter nuntut hak teu inget kana kewajiban. Padahal aing dipanggil teh tidak mimpin tahlil kalah malas. Kuat malas teh ajengan jeung santri. Urang di dunia ibadah sia-sia usul kawin cek Allah. Sing inget tugas teh urang kudu berusaha ngasilkeun ibadah usul. Eta tugas urang di dunia. Lain keur ulin, lain piknik. Coba kalau piknik. Coba usul kok aing piknik ke Jakarta. Tinggalun ngaji siang. Salat berjamaah tinggalun. Lainnya tujuan Allah kurang di dunia teh supaya ibadah usul. Maka sakur perkara bikin Allah jadi modal ibadah usul. Gara-gara buka pemajikan, aing yang kehabisan ke pemajikan, moga-moga jadi sebab usul di ibadah. Moga-moga terus itu, aing pinter, sebab pinter aing udah jadi hasil ibadah usul. Sakur dibikin Allah ka urang dijadikan modal keur ngasilkeun ibadah usul. Eta jalma tahu diri. Sebab makrifat hatena ka Allah. Nu teu makrifat mah kalah ulin bukan ini. Ngaji sanggup teu? Deui maloba. Sanggup aja dari ulin. Yang ada biji keur ulin ngaji. Gitu. Sababna bodoh hatena teh mah Allah. Tetapi isukan layan berhadapan dengan Allah masalah. Namun kalau aing yang sia digelar dari dunia kita ibadah usul, ada sia kalah kabulin. Boga pamajikan dia cakap ulin, boga budak dia cakap ulin. Ya tina sabab ngurus anak, ngurus pamajikan teh, sing ketika jadi hasil ibadah usul. Itu betul. Wah kalah kabulin, kita tahu diri kan. Ibadah mah dititah Allah.
Urusan rezeki mah ditanggung ku Allah. Sini kata ditanggung, rezeki madmun, rezeki keur bekal ibadah mah Allah tanggung jawab. Ini rezeki kaya urang tadi kaya mobil tadi tanggung jawab ku Allah. Eta mah rezeki madmun ya. Mane jak-jak rek gawe rek kaji, aing tanggung jawab rezekina cek. Mana nutupan orang wajib aing tanggung jawab mere rezekina anjeun keur nutupan orang. Saukuran nutupan orang. Lain saukuran mereka gaya orang. Kalau mereka ulin ke mana-mana, pakai baju halus. Kata mah ulin. Gitu. Kita tuh bingung rezekinya. Mereka bingung urusan ibadah soal wanita. Kalau bingung urusan rezeki mau ngadobrak. Bingung orang mau jadi kegedean rezeki pun mau ya rezeki pun mau gede pedang getol mau ngeletikan pedang dulu mau jadi enggak kajul getol nang duit miliaran duit orang nu di dahan mah ada makmur orang mau di dahan orang dipakai mau Pak Haji Udin boga mobil 300 ditumpahkan kabeh kita. Aya sama yang dibeli can pernah tumpah gitu. Madmun batur gara-gara mani mobil jeung batur jadi menang duit. Jadi orang teh supiran siap lain dibayar. Tuh lu meuli mobil urang nu pakan batur jeung batur dibayar urang mun teu niat ibadah belegu. So kita pakuran Orang masih mau di mobil coba bilang ke sholat, area itu dipakai ke batu, ya seukuran orang, kamu diberi, kalau bingungnya, coba aja jawab. Ya biasanya semakin kolot rumah tangga sebelum bapak santri, anu ngadu, akan abdi republik pemajikan. Tapi jangan bisa baca haluan. Kita santri komentar haji atau pandi haji atau tafsir Allahu khalaqakum tsumma raja'akum. Ya orang bukan pemajikan di dijian kalau orang di dijian kalau kan itu mikir, ayo kumerdah wajib. Lain orang kan kewajiban sampai secara hukum fikih mau duhur. Ayo bahasa kewajiban sampai sebenarnya mah rezeki mah ku Allah kabehnya. Kan urang mah tasbih atau mutajaribin gede jeung leutik urang tetap ukuran Allah kada mah rezeki madmun. Mata dengan pamajikan teh ulah dengan pamajikan tartahan. Daya awet duit tadi. Dengan pamajikan mah nu ridho narima wincah jana kieu geus kitu. Ulah hese duit loba lain dibere loba pamajikan teh. Yang mau duit loba bisa utik kan dari majikan. Salah rumus. Yang mau datang kan abdi mah yang boga pemajikan teh nu teu loba kahayang. Waduh siapa itu mikir ngaji bismillah belum bae siapa boga teh. Gampang jeung hayang boga pemajikan teu loba kahayang mah kan kawin ka awewe teu nyawaan. Oh bukan kahayang. Jangan mama kau kahayang mana boga kahayang. Itu boga kahayang. Lu penting mah ulah hayang goreng hayang halus tenan. Loba kahayangnya situ mah hayang naon hayang halus. Teu kok boga duit. Cocok ka mana? Itu mesti kabuka hayang lagi toha halus kan? Halus. Eta kahayang. Ya kadanya hayang boga kewajiban nurut ka aing. Disiksa bisa kita justru kita urus budak segala hayang nurut hayang senang kurang jadi pemajikan kan dijadiin baku kayak gitu hayang boga pemajikan teh nu narimakeun itu kaayaan diri urang nu sakieu mata terangkeun abdi teh kieu itu cek mana teh ari ngaji mah nepi kana alfiah mah
usaha teu boga daek teh kumaha kira tapi usaha mah mau ngedul gitu. Nyalan geus narimakeun kanyaan urang anu kemampuanna sakieu narimakeun kaayaan diri urang tak eta awewe bener. Cuma lain aing nyangan awewe katalan jampol jawame. Katalan jampol jawame tapi lieur hatena. Pan aya pinter ngaji beuleuh. Beuleuh hate bodoh hate. Tak aya ajengan budak pesantren pinter segala bisa. Alfiah Jual Makron Ibnu Fatul Wahab Tabul Merutu Samsia kudu cuman saketa tanggeus coba di beban naon cerita atonya abdi pinter cek salah sia pinter bodoh cek aing masih menyampaikan segala bisa itu maksud aing mah hate sia bodoh otak pinter sia hate bodoh otak aing cerit sebenarnya mah aing mah pesantren sia teh lain kudu pinter otak hate kudu pinter teh nya nyeting kok kajen bodoh otak asal hate pinter syukur mun pinter hate pinter otak ari sia otak pinter hate bodoh atuh aing lancar teh di mana bapak apalah teh bodoh kamari sia boga duit ku aing dipentak beungeut sia beda. Lamun bisa mereka kolot bunga kuda di semar dan merenggut ke tempat lain bodoh kene sia eta kieu bolos pinter loka ato udah pinter teh kan eta ku aing kemarin dicabukan sia dan tadi hese sia teh ku aing dicabukan dan nyaho sia teh diajakan salat ku aing supaya ngamakmum ka aing nah kalau bedung ada sia teh sengit ku aing dicabukan nah sia ari babaturan yang berat musuh lompat sia teh bodoh hate teh otak kumpul pinter iblis ge pinter otakna kan bodoh hate dilaknat ku Allah aing sieun boga anak dilaknat kudu kumaha tuh bapak abdi teh cenah teh masa teh sia kamana teu bejakeun karasa di punangan ilmu ke Mesir di 2 jam leumpang sia teh jadi bejakeun ngidul male kan lieur danana ge ajengan sama 2 jam di Mesir teangan santrina ngan tilu siki sia teh ulah makitan ka ditu teh kumaha ajengan we cek ajengan urang tuh urang duwi sia cek ajengan diu cek ajengan cicing dimacing cicing geus kumaha ajengan geus cicing tak aya guru pinter di dieu saha eta bapak guru aing bisi teh nyaho mah nah kitu batur ya kata kumpul hate kudu pinter tapi masalah dengan pamajikan manurido narimakeun kanyaan urang nu sakieu buktina mun mere 200.000 udah itu usaha 200 teh ada usaha da geus bungkus sakieu kaayaan ceurik mere 200.000 teh ku pamajikan balas hayang 1 juta ngan teu boga urang mah boga mere saeutik gitu adanya ulah riweuh ya tong riweuh urusan dunia salah rumus ieu riweuh urusan dunia mun nek riweuh mah urusan ta'alluq jeung taklif ya Allah aing salat teh bisa khusyuk tah riweuh mah eta ka mana aing teh dengan guru sangkan bisa khusyuk salat riweuh mah riweuh teuing riweuh aing dengan guru can panggih teh khusyuk salat tah eta nu bener riweuh aing nanyakeun ka ajengan kumaha usaha sakaloba duit saha eta mana mahan rezeki madmun urang upaya getol usaha urang tetep madmun mah saka hoyong Allah atak aya seperti Imam Maliki rezeki mamnun seueur loba nu mere ka ulama Imam Maliki matakdir kana loba waktu maut seueur tapi ajenna nama puasa. Karena ya baju sederhana, puasa, pegawai
kebijakan lagi lebih ke zaman teh 3 poe sekali balas tara kurang tua kurang lu bantuin bang di salah aku ke fakir miskin pakai ngambil agama nah eta hebat orang nu aya ge can kada kabeh bingung keneh dengan dunia ari salat teh bisa khusyuk teh niangan ilmu salah rumus itu ingat hidup di dunia teh supaya ibadah khusyuk. Di mana orang berusaha neangan ibadatul waslah artina eta orang berjalan dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah hakikatnya memperbaiki kehidupan. Ingat, walaupun ketaatan menyakitkan, walaupun ketaatan ia menyulitkan, ulah leutik hate sabab hakikatna taat ka Allah teh keur memperbaiki kahirupan. Tak mugi kolot, mugi soleh, mugi alus hirupna. Sababna amal soleh ikhlas. Ada yang kan? Ya lagi kurang ngaji dari ribu. Mengenal masalah ya gimana? Kurang dari maghrib dahar. Itu ribu orang ribu, tapi ribu dia teker taat ke Allah. Niangan ilmu anuman, hakikatnya keur memperbaiki diri. Hakikatnya keur memperbaiki hari esok. Itu di mana orang migawe amal soleh, sing ikhlas migawe amal soleh bari ikhlas teh hakikatnya keur ngahias surga di tempat orang. Allah nikah kemana? Iya surga sampai itu abdi aing keur ibadah ka aing. Mugi alus. Apakah dina hadis diterangkan gitu. Hakikat ketaatan kepada Allah, hakikat takwa ka Allah teh urang teh keur memperbaiki diri urang hirup supaya hari esok lebih baik. Ingat. Tak aya keterangan sah budak berdaik berhadapan jeung kesulitan dengan ilmu waktu budak wayahna kudu sanggup nantangan hina hirup saumur hirup. Jadi jawab cauker budak ulin wae waktu rumah ribu dengan ilmu geus kolot jadi kolot tebak pinterna. Ari urang teu maju umur namahan beulah temah. Lain mah ilmu. Lain memperbaiki dari ulin mah. Itu kajian ribu ia tertoat ke Allah digawe hakikatna keur meresan hirup urang dina masa nu bakal datang kan itu kedua diputenya sama Pak wahwa ari itu takbir eta ayu qadiro nantukeun mastikeun saasah susi sahos pinapsihi karena dirinya itu sahos ahwalan karena tingkah karena pirang-pirang tingkah yang penuh kabutihan alaiha dina itu ahwal alamat ditepankan yang perkara taktalihi nomor di karena itu mana sahwatnya itu si sahos wayudabiro jangan tur sahos lahar karena itu nafsu maka perkara yang ikut nulayan itu tadi itu nafsu pada dirinya min akhwalin bilang-bilang tingkat wa amal jeung bilang-bilang amal ayat tamajeng mentingkeun itu sisa li ajli dalika karena arah-arah anu parantos ayat tamajeng bingung di dia ayat tamajeng bingung saos li ajli makna arah perkara anu parantos ditutur wa hadza ta'riya kejadian kieu teh eta ta'abun adimun capek anu pohara istajalahu anu ngaburu-burukeun itu si sahos karena itu hadza li nafsihi pikeun dirina itu sahos ya kan maksud takbir di dieu teh ngatur-ngatur urusan dunia padahal
geus diatur ku Allah. Ari urang atur-atur diri nu sesuai jeung kaya nafsu. Akhirna mah bingung ku urusan ngatur-ngatur, bari teu kajadian. Bingung we ka Jakarta, aing teh boga duitna. Ari teh kolayang neangan duit, meunang duit, ari ka Jakarta teu tulus. Kunaon? Ka Jakarta rebo kulit salasa kaduduk motor. Lamun nyawa aing moal ini moal ribu neangan keur ongkos bener. Ribu kejadian teh henteu ta'abun azim. Rumugi mah capek bari urkunan. Oh, sebelumnya teu marifat. Tapi lamun marifat mah aing terteg teh ka Jakarta. Di teh Gusti saya teu berangkat teh. Atuh lamun saya dugikeun mun teu saya manggios teu tulus ke Jakarta. Kalau hirsu lain kieu aing kudu pasti teh takbir. Oh, ini ke Jakarta, sampai kehilangan duit. Itu takbir kan? Kehilangan duit, ini entah kali-kali. Lamun aya galagat buka ongkos editna, geus husnudon ka Allah. Meureun teu alus aing edit ka Jakarta teh teu balah, ari teu boga ongkos nginjel dohon mari nginjel. Ongkosna teu boga. Cek aturan kemanusiaan kudu ini meureun teu alus geus suci. Nah, sama Rasul sallallahu kullun muyassarun lima kulilah. Satu perkara ku Allah dijieun ke urang alus, Allah ngagampangkeun. Aing ngarep ke Jakarta saseuteuing dengan ongkos, wa aing teh nyuksuk hiji pulangan. Mata geus susudan bae ka Allah. Alus cicinan daripada ini. Buktina dalilna teu boga ongkos. Ulah maksakeun. Tidak boleh memaksakan kehendak. Sabab kahayang nafsu mending nuturkeun irdah Allah. Nu hese berarti lain bagian dari riwa urang datang ka hiji jalma nanyaan awewe teu daekeun mun teu alus ke aing. Mangga suci itu gampang. Maksa-maksa teuing aing kudu meuli tali roma. Teu alus ke aing teu naon lah. Ari riwa anu ridho we aing mah nerima kaya aing sakieu. Kapan hidup semua? Kalau semua doa Gusti, untuk saya mantap tulus, itu gitu. Tapi itu sanggup doa gitu deh. Kita yang tulus, tak ada memaksakan kehendak. Ulah zuhur lagi Gusti. Nuku Allah dipastikan eta pangarusna menang milih Allah keunaan. Kapan hidup gitu mana? Kudu riweuh. Iman duit loba, ilmu loba, sakulah luhur, tapi hidup bingung. Riweuh. Bodoh hati itu teman pintar mah hati mau bingung hidup. Kenapa hidup bingung? Bodoh hati, segitu. Sok si pintar hati, malah hidup bingung. Ya atur kau. Tak abun azim. Ya numpang heulana dipetik ku anjeun dina ladang anjeun ngatur-ngatur urusan dunia teh ta'abun azim eta ribu terukir. Santri keur ngaji Kang bisnis wae saja ayeuna mah oleong ini pakai modal 10 juta deui kunaon rugi dagang ngaji tinggalin duit beak gitu. Mun nyaho kitu aing moal tulus pada teh. Tidak menutur-nutur ka halaya, mun bicara ge gua ka demongan ge sate ini curana. Tak antar jadi gitulah. Terus beak perkara sabali deui gitu kan. Aduh rugi abdi duit beak 10 juta kepada. Ditariku ku batur lain tukang dagang itu dagang. Itu cekan tukang bingung tipu aing dia. Jangan sampai pakai ilmu dan beda. Paling duit 10 juta bayar 5 bulan nyingkah di pesantren tinggalan batur mah tamat tuan maklum ge ieu kakak digle datang bari teu boga hasil naon dunia rugi akhirat rugi akibat bodoh hati disangkana
dunia lebih penting daripada ilmu. Meningkat dengan ilmu aja. Diberi betul. Batur dengan dunia, aing dengan ilmu. Nepi kana tujuan heula mana sok. Nah gitu. Kalau kita buka ilmu bukan tujuan. Maka yang paling masalah dengan dunia makulah kutakkan ku otak. Artinya dengan dunia mau pakai ilmu, pakai takkan, pakai dunia di berniaga dengan Allah menguntungkan, selalu untuk berniaga dengan manusia Allah merugi. Sabab kabeh manusia yang untung. Jadi kok pinter-pinter yang untung. Orang belat batur. Supaya ini modal 100 juta lagi ke batur. Tidak usaha temaran, tapi pinter kebagian. Dan aku batur. Sabab batur lebih pinter. Itu malisikan orangnya. Jangan tengah debat mati boga hati. Reward. Ingat saja. Kalau orang dengan ilmu, batur dengan dunia. So, tapi nak karena tujuan ulama. Beres na hirup ulama nanti so. Bukan dunia rumah tangga sih, mau bukan ilmu rumah tangga. Beres mana rumah tangga nanti so. Gitu benar. Hari harta ibarat sepatu, hari ilmu ibarat suku. Penting sepatu, penting suku. Banyak suku elek sepatu. Ayo buka ilmu modal rumah tangga, batu buka harta. Tareh kurang tapi nak ada tujuan. Nah gitu. Asal ilmu manfaat. Ayo kacau sote sampai pinter gara-gara itu manfaat. Amun manfaat mau. Tak pagi jenah-jenah. Ngaji abah singkuring tuli eta kiai. Pembaturan apa? Hari beres ngaji. Mama sama apa? Wis boga kamu mah. Nah, iya bisa ya budak kaya talang ngaji. Abdi manusia kan. Kunaon gitu tak budak abdi mau panggedena. Kita ngaji pakai usaha ini. Itu mikir ya. Aing boga baturan. Ini usaha. Aing mah santren, baturan ngaji baru terletik. Alip-alipan dia jingan. Eta pesantren, iya usaha. Balik, hirup, harus aing jembangan aing. Tuh si itu tukang usaha jadi imah 3 bulan karena dibubung. Aing menjadi imah 3 bulan anggas 3 bulan 3 gitu. Bener kata anak aing, bodoh teh hirup. Apa kebudak? Dasar temikir siapa? Aing batur ilit dengan duit, aing dengan ilmu. Balik ke rumah tangga. Si eta jadi imah 3 bulan akan diumum. Aing imah 3 bulan. 3 anggeus wae jadi imah. Hebat mana jeung aing sok. Siapa tuh mikir cenah. Ari suka jangan aing mah majikan 3 saya tak hiji. Aduh, pajungan oh kita. Walau sekolah budak kok belum sih tetap bisa mikir bener. Aing deuleu cenah. Kan meninggal yang pakai ilmu dengan. Lamun aing narik dengan harta pakai ilmu. Beda cara jawab dengan harta pakai ilmu jeung kutakkan. Beda. Lamun rek dibalakeun tapi urang teu percaya. Aing teu percaya budak keluar SD aya usaha mau ngaji. Aing bisi sangsara cari ngaji mesti. Itu ributkan. Ngaji nak umur si bari ilmu lah si manfaat. Salah dengan ilmu, salah niat pertama. Anu kacau mah bari ke pesantren kacau. Hiru ilmu na eta mah manfaat. Guru sabab naon salah milih guru. Nu bener mah milih guru, ilmu manfaat. Guruna mursyid eta nyatana. Aing mah 3 bulan 3 nya 5 anggeus. Si eta tibu budak dengan harta rumah tangga 3 bulan kakak diuhung gimana nih hebat mana jeung aing bisa
Teu percaya aing nuduhkeun maneh. Kalau sekolah ke budakna teh kitu kan. Jangan wala alam mana wa mana aksar ma ari lolobana berkat yakiruhu yukadiruhu anu mastikeun itu si sahos kana itu mah eta layak kamu kejadian itu Pak itu mah kayak ibu maka rugi naon dan mau sangkan itu sahos anu bisa jadi wala alat teh kan bisa wae ieu kejadian kumaha anu dipastikan kumaha teh henteu kenyataan rugi we disangka nama lamun kieu teh aing buka kieu ternyata dan wahab goyang itu petunjukna lain ti Allah tina nafsu jadi khotor nafsu khotor setan betul mah karena tetangga hati khotor malaki khotor robani betul mah karena di Allah karena di malaikat dia berarti nafsu jeung ti setan atuh jadi teu kajadian mun disawang mun aing ngajual warisan dagang kelapa ka Jakarta bongan bongan teu kajadian sabnaon eta toron-toron nyuksuk di Cipularang tulus boga gaji boga untungna teh teu mikir tapi lamun maripat mah mikir nepi sote ka Jakarta mun Allah nepi untung sote sakitu mun aya nu meuli tapi lamun eueuh meuli mah balik deui Pak rugi geus bayar tonton ari kalapa teh payu hiji jajan balik deui di kumaha urang saya babaturan oke usaha mobilna 7 truk kana kanon kana kalapa nelpon naon aja ieu cenah supir nelpon waktu payu kalapa teh bawa 2 truk ke Jakarta balik deui rugi mah bayar supir ongkos kudu di bensinan kalapa amer rugi liar ongkos cenah hate iya liarna abda dunya teh we mesisirian teh pikiran ada kalapa ieu kebetulan geus jadi bos miliaran duit tapi liar otakna aing mau aloba duit bari liar cipte loba duit liar anu geunah mah hate tentrem duit aya kajian teu penting loba dan sama loba teuing dahar ge kana loba bener dahar dituntut ieu mau rezeki 15 tahun deui aya ayeuna aya ri menuntut teh butuh aya namanya lancep nafsu mah hayang aya ayeuna pararup dengan rezeki aya kayak hidup 15 tahun ke ayeuna nah umur lagi cak lebih kan 15 tahun masih rezeki mana untuk tidak lagi untuk tetap cek Rasul jalma rek disalamatkeun mah agamana rezeki na pas tuh aya butuh aya sok baca hadis Rasul tak khairu ma yakin rezeki mah harus cukup leuwih teuing sok takabur kurang teuing sok deungeunah hate bener kurang teuing bisi putus asa leuwih teuing bisi sombong nu harus pas manawi aya rezekina pas alhamdulillah asa ditulungan ku Allah isuk can aya kan bae isukna can datang itu geus urang nu penting boga gawe amal saleh sabab amal saleh hakikatna keur memperbaiki hirup urang wa fi takdirihi jeung eta tetep dina ngabahasakeunana Kiai Musani diarikan lapan ari isyaratun ari petunjuk ila anal maqluba kana sanjana anu disupri eta tarukahu ninggalkeun kana itu maklub tarukahu ninggalkeun gitu eta tarkuhu atau gitu eta tarkuhu anal maqluba eta tarkuhu ninggalkeun kana itu si maklub lil muridi ka semua kumaha ya nu mata kayak bahasa ari tadi
hiji petunjuk kana yen nu ditiagan teh ningalkeun urang. Hayang untung, untungna ningalkeun. Tah kitu. Jadi nu di arep-arep jeung nu dihayalkeun ku urang teh teu aya ieu. Bisa jadi kejadian itu. Bisa. Itu. Wah tari itu maklum teh eta mah perkara pieup dina itu mah. Ta'awun ari kacapean wa mu'anatun jeung kapayan. Neangan teh urang teh ribu hasil teu sabab ninggalkeun kasih murid. Tak ani leureun lah. Neangan teu dijieun ku Allah mah nyapikeun diri. Itu sing eta la matlubat takuli murid. Amat tadbiru anapan ari ngatur amat tadbiru umuri ma'asi. Anapun ari ngatur-ngatur urusan pirang-pirang urusan kehidupan itu si sahos atau si murid ala wajih samin netepan kana gampang, netepan kana perjalanan gampang yasta'inu meminta tulung itu si murid bi kana itu tadbir ala maktubi kana anu disubri itu si murid ala bangsa eta maka tebantah bahaya bi ka itu si murid. Ya, wacana mah teu naon ngan ulah dipastikeun kieu ya. Insyaallah dengan duit ke Jakarta. Tapi teu dipastikeun upami Allah ngarsakeun. Teu naon kitu. Nya nu ngarancang-rancang. Ayeuna mah ke Jakarta nya mah teh dangura kene. Sukan mari kumpul deukeut mun kuat ka ditu lah. Mun Allah ngarsakeun. Hampang teu naon. Anu lasukeun pasti aing kudu ka Jakarta teu bener teu. Pamajikan bareng tolak ku aing kae ulah sehingga ari alawaji sahlin maka teu naon eta palida ku ayeuna kitu ada datang naon at-tadbiru ari ngatur eta nisful ma'isati setengah kehidupan ngatur-ngatur insyaallah duit 10 juta teh keur meuli motor 2 juta mere kabitu 1 juta teu naon ngatur-ngatur itu insyaallah tapi teu dipastikeun bila mana perlu mah olah ribu ku aing dipikeun kabeh oge tah kitu teu naon itu mah ku sakadar wacana unggul meunang jam ngatur-ngatur dunya ngan ala wajih sahih nu gampang-gampang teu dipastikeun tuh pamakoma bi gue luka waduh